Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dongeng deui mitra-mitra pemirsa YouTube. Direncangan ku Mang Guru. Mang Guru bade neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Supata. Ya dongeng karangan Kang Heri Supriyadi. Panginten ayeuna teh nincak seri anu ka-18. Sok sanaos ieu dongeng digarap ku Mang Guru kalayan sing sarua basajan. Mudah-mudahan sasieun sabeuneureun sing ngajantenkeun panghibur kana kalebu, pangbeberah kana manah. Mohon sateu acan Mang Guru neraskeun deui hanca carita. Sapertos biasa Mang Guru bade kintun-kintun ka sapalihna para pemirsa YouTube anu parantos masihan pairan dina kolom komentar seri anu ka-17. Kintun-kintuna diantawisna wae nyaeta kanggo Mamah Andri Maulana Karawang. Alhamdulillah hadir manco deui urang maranco yu hatur nuhun. Teras kanggo Kang Prabu Arjuna mantab hatur nuhun. Teras kanggo Kang Miftah Pauji manco deui Mang Guru. Duh rada lami ningan upload deuna hatur nuhun. Teras kanggo Kang Dika RSBR di Bogornya. Alhamdulillah manco MGR top lah ngadongengna keren hatur nuhun. Teras kanggo pangersa Abah Suba alhamdulillah tiasa ngadangukeun deui dongeng hatur nuhun. Pun sanpun Abah Suba hatur nuhun. Teras kanggo Kang Man ti Basisir Kidul Cianjur manco deui hatur nuhun. Teras kanggo Teh Lia Ayu Wulandari Bawel, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Teras kanggo Kang Dani Prima, manco Mang Guru urang Kuningan araya kitu. Hatur nuhun. Teras kanggo Teh Fitri Sumintar. Alhamdulillah manco deui Mang Guru. Hatur nuhun dongengna. Mugia Mang Guru sareng pemirsa YouTube sadayana aya dina kasehatan amin. Amin hatur nuhun. Teras kanggo pangersa Abah Saipudin manco MGR kumaha damang sareng Abah Aep Pasar Pamor. Nuhun upami daramang mah eta anu disuhunkeun siang kalayan wengi. Senggol-senggolna Kapun Adi Bos Jeli di Pasar Tambun, Pasar Babelan, Pasar Citerep kumaha daramang. Hatur nuhun. Teras kanggo kasepuhan Pak Ade Sukarna alhamdulillah siap manco hatur nuhun. Teras kanggo Kang Dede Rustandi alhamdulillah Garut parantos manco deui di Parayun. Mugia Mang Guru sareng para pemirsa YouTube salamina aya dina Ginanjar kawilujengan hatur nuhun amin. Teras kanggo Kang Darso Sumarno Ciamis teras nyarengan Mang Guru hatur nuhun. Teras kanggo Kang Ahmad Supriyatna hadir Mang Guru hatur nuhun. Teras kanggo Kang Ryuji Enmei di Padepokan Jagabaya manco Mang Guru hatur nuhun. Teras kanggo Teh Molek Yuansah alhamdulillah manco Pasir Impun Bandung Mang Guru hatur nuhun. Teras kanggo Mamah Nuri Nurhayati Waalaikumsalam abdi manco Mang Guru hatur nuhun. Teras kanggo Kang Erik Sunandar hadir manco Mang Guru hatur nuhun. Teras kanggo Kang Sani Koswarasan lapor Selangor hujan badig Mang Guru. Mohon Sumedang oge sok hujan wae ayeuna mah nya banjir pokona mah nya. Teras kanggo Kang Dedi Mulyana Waalaikumsalam toraja hadir Mang Guru hatur nuhun. Teras panginten anu terakhir kanggo Kang Ramdhani Priyatna di Cianjur manco Mang Guru prana. Hatur nuhun. Mung sakitu anu tiasa dikintun-kintun pokona mah kum we ka sadayana para pemirsa YouTube dongeng Mang Guru di mana bae ayana wilujeng wayah kieu wilujeng manco wilujeng ngadangukeun. Supados teu nyangkolong kana waktos mangga urang sami-sami ngabandungan deui kumaha jujutan jucungna ieu cariyos. Sok kaparayun sadayana.
Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru sanggeusna nyarita kitu Bahrohang langsung nyiapkeun jurusna. Kuda-kudana pancuh lir nancep kana taneuh. Siga basa kerenyang hareupan si Omod. Bahrohang beureum sarta kunyam-kunyam mapatkeun jang jawokanana. Tina dampaleungeunna anu meber hareupeun dada. Buburi nyayan ngaluarkeun cahaya beureum. Hapunten Gusti, abdi kapaksa danget ayeuna mah. Kitu ceuk jang direga garendengna lir anu seunggah. Reup mata jang direga dipeureumkeun sakedapan. Sukuna rapet sarta ajeg. Dua dampaleungeun anu dirapetkeun ditunda hareupeun dadana. Werrrr, dak dubadakan aya cahaya bodas anu ngabulen awak jang direga. Anu beuki lila eta cahaya beuki caang. Sarta muterna beuki narikan nepi kadang daunan anu aya di eta tempat lir anu ditiup ku angin puyuh. Waduh, geuning teu nyangka jang dirga teh oy. Oh gelo, itu tempo geura mani kitu oy. Nyaan, sakti oy. Elok dewek mah, karek nyaho ayeuna. Warga rarecok bari pating polohok nempo jang dirga. Rasakeun sia setan. Hiat! Ceuk Bahrohang ngagorowok. Wus! Bahrohang ngadorongkeun dampaleungeunna. Belesat! Cahaya beureum ngabelesat lempeng pisan ngarah kana awak jang dirga. Nyah jang dirga beunta, leungeun katuhuna didorongkeun ka hareup. Brrrr! Cahaya bodas anu asalna ngabuleun awakna pindah kana dampaleungeunna. Ngawujud lir tameng anu buleud mapag panerajangna Bahrohang. Sabuk cileger! Dua kekuatan diadu ngabalukarkeun suara anu pohara tarikna. Lir suara gelap saleser rieg-rieg. Dak dubadakan disabudeureun eta patempatan jadi inggeung lir anu keur dioyagkeun ku lini anu pohara gedena. Waduh, alah yong. Warga pating keuleuweuh sarta nyarakelan kana tatangkalan jeung rungkun-rungkun anu kahontal ku leungeunna sewang-sewangan. Si Omod jeung tilu lawana sakedapan mah areureun heula tina tarungna. Paneteupna manco ka Bahrohang jeung ka jang dirga anu keur ngadu kakuatan. Trrrr, katembong leungeun jeung awakna Bahrohang ngageter tarikna keur ciciren keur museurkeun tanaga jero sapinuhna. Urat beheung Bahrohang raranteng dibabarageg ngadorongkeun dua dampaleungeunna. Belesek. Dua sukuna ngabelesek kana lemah. Semet mumuncanganana. Ari jang dirga anger terobah sikap. Leungeun katuhuna didorongkeun ka hareup. Ari leungeun kencana mah nyilang hareupeun dada. Werrrr! Cahaya beureum anu kaluar tina dampaleungeunna Bahrohang nyeret cahaya bodas ka palebah jang dirga. Katembong Bahrohang beuki sumangat ngerahkeun sakabeh tanaga jerona nepi ka sukuna beuki ngabalesek semet tuurna. Werrrr! Cahaya beureum ngaguruh sarta beuki nyeret ka palebah jang dirga. Jang dirga anger keneh can robah dina sikap asalna. Kira-kira sajengkal deui cahaya beureum rek neumrag awak jang dirga. Wus! Jang dirga ngadorongkeun leungeun kencana belesat. Cahaya bodas anu buleud lir tatameng nyurubuk nyeret cahaya beureum muru kana awakna Bahrohang. Cilegur! Kalaya nimbulkeun sora anu kacida tarikna. Biar! Cahaya beureum mancawura teu bisa disingkahan deui. Cahaya bodas neumrag kana awakna Bahrohang. Cileb! Bahrohang ngagoak satarikna dibarengan ku awakna anu ngajengkang aya kana 5 meterna. Kalayang, berak! Awak Bahrohang ninggang tangkal kai gede nepi ka daunna murudul maruragan. Gedebut! Awak Bahrohang lir nangka asak anu murag tina tangkalna. Kerajat! Bahrohang kekerajatan tina awakna anu tutung sarta pakaianana anu rarangsak. Ngepulkeun haseup ipis anu bau hangit. Kulahek sapada harita Bahrohang ngalepaskeun nyawana dina kaayaan anu pohara pikawatireunana.
Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hapunten abdi Gusti. Kitu ceuk Jang Dirga. Tanggah bari ngusap banget kudua dampal leungeuna. Siah, modar siah bebal. Labok siah lebok. Warga malah pating gorowok. Mau puas bahrohang anu geus tinggal bugang. Nempo kaayaan kitu, si Jalak Mas jeung balad-baladna jadi humar hemir. Sanggeus silih leret jeung pada baturna. Jeleng. Tiluanana pating galajeleng rek ninggalkeun eta tempat. Sabab di hareupeunana ujug-ujug ngajega saurang nini-nini bari ngababukeun iteukna. Iteuk nengal pisan kana sirah si Jalak Mas jeung balad-baladna. Kolebat hiuk, peletak. Aduh. Meh bareng si Jalak Mas jeung balad-baladna pating garawak disusul ku awakna anu pating jarengkang sarta pating gedebut ninggang lemah. Gulitik si Jalak Mas siragud katut si Koming. Gugulitikan bari nyenyekelan tarangna anu ngadadak ngajaran nol sagede-gede endog sewang. Las tiluanana kapiuhan teu inget di bumi alam. Kabeh mata pating polohok malencrong ka jirim nini-nini anu matana kence sabelah anu tayalian Nini Purwati. Ari si Omod sanempona Nini Purwati teh gancang nyamperkeun anu saterusna deku di hareupeun Nini Purwati. Leungeunna acong-acongan nyembah ka Nini Purwati. Bingah Amarwata Suta tos ditepangkeun nyangakeun sembah baktos Nyi Ratu. Ceuk si Omod acong-acongan nyembah ka Nini Purwati. Dicari maki paci. Kaula oge bungah pisan bisa panggih deui jeung anjeun. Ceuk Nini Purwati teupna seukeut kacida. Kabeh warga anu nyaksian beuki pating polohok sarta silih perong jeung pada baturna. Jang Dirga oge ti kerung-kerung neuteup ka Nini Purwati. Nyai, ceuk Nini Purwati teupna pindah ka Nyai Ratmi anu haritak ngan ukur suraseuri bari diuk dina kaayaan keur diceungceurikan ku Pupuh Kardi anu keur ngagebig-gebig awakna. Wah, Ratmi, iya Bapak Gelis. Geura sadar Gelis, geura sadar. Ceuk Pupuh Kardi poho kana kalalakianana ngaguk-guk ceurik bari ngagalentoran pipi Nyi Ratmi. Nini Purwati gura-giru ngalengkahkeun sukuna nyamperkeun ka Nyi Ratmi. Ari si Omod dak dubadakan ngarumpuyuk kapiuhan. Mod, udahan maneh Mod. Ceuk si Ohen gura-giru muru ka si Omod anu geus teu inget di bumi alam. Warga nurutan si Ohen paheula-heula muru ka si Omod. Sawareh deui pating jalabrod najongan si Jalak Mas jeung balad-baladna anu masih keneh dina kaayaan kapiuhan. Ari Jang Dirga mah ukur nempokeun teu pipilueun. Anu saterusna mah nuturkeun Nini Purwati nyamperkeun Nyi Ratmi ka tepas imah. Yo, Nyai Eling Nyai Gelis, ya Bapak Nyai. Ceuk Pupuh Kardi. Kituna teh bari teu eureun murubutkeun Cimata. Oh, jadi ujang ceh bapana Nyi Ratmi. Halik ngisej heula Jang. Ceuk Nini Purwati nepak tak-tak Pupuh Kardi. Sumohon, dupi nini sahatea kitu. Ceuk Pupuh Kardi sorana euda-reda. Engke dijelaskeun perkara eta mah. Halik ngisej heula, urang sadarkeun heula si nyaina. Leungeun Nini Purwati papeta nguatkeun omonganana. Sangkan Pupuh Kardi mere lelongkrang ka dirina. Pupuh Kardi ngisediukna. Hari Nini Purwati gek di hareupeun Nyi Ratmi anu keur suraseuri teu puguh siga anu linglung. Jang Dirga Pupuh Kardi jeung paneteupna sawareh warga museur ka Nyi Ratmi jeung ka Nini Purwati. Paneteup anu dibarengan ku rasa kapanasaran jeung pangira-ngira kana naon-naon anu baris dilakukeun ku Nini Purwati nggoning nyadarkeun Nyi Ratmi. Mitra-mitra pumiar YouTube dongeng Mang Guru tirisna hawa peuting di pileuweungan rada kapopohokeun ku kaayaan. Warga sibuk ngurus anu taratu alatan kabeunangan ku panarajangna Bahrohang jeung si Jalak Mas
anu aya kana welasana urangna. Sawareh deui ngagugulung si Omod anu masih keneh dina kaayaan kapiuhan. Ari layon Bahrohang jeung anak buahna anu can aringet di bumi alam geus ditaralian ku areuy leuweung kalayan parageuh pisan. Gera eling geulis, gera eling anaking, gera eling. Cek pupuh Kardi disagigireun bunga alatan geus bisa panggih deui jeung anu jadi anakna teh. Aya rasa was-was jeung salempang, sieun anakna teu bisa leupas deui tina tenungna Bahrohang. Ari Nini Purwati anu keur marancahan nyiratmi ka tembong kurang kerung bari neuteup anak kukutna anu geus belasan taun maturan sarta dipikanyaah ku dirina. Anyeh baca sek kapanggihnya di belah mana nyapalkeun cenyungnya ieu teh, cek Nini Purwati ngagarendeng sorangan. Kumaha Nini, tiasa dilandongan keneh kitu, cek pupuh Kardi rada rampang rempeng teu bisa nyumputkeun ka salempangna. Ari cagere deui mah cangcu bisa ngan anyeh ceuing make ilmu nyaon nyepikan nyinyi teu bisa manggihan puseur tenyungnya. Wah, kedah kumaha tuh Nini, kedah kumaha, cek pupuh Kardi rambisak nempo nyiratmi anu ngan saukur sura seuri anu jauh kan nyari. Sakedapan mah Nini Purwati teu nemalan, malah hulang-hulang siga keur aya anu dipikiran. Ari warga ngan saukur pating polohok bari rada bibiri gidigan nempo beungeut Nini Purwati anu kences sabelah matana. Wah, ampun Nyai Ratu, eta tenung murni tina jangjawokan diri manusia. Mangka anging bangsa manusia keneh anu tiasa ngadamangkeunana. Kadenge si Sagara kala nyarita tanpa nembongkeun jirimna. Kapanyan kaula oge bangsa manusia, cek Nini Purwati ngomongna dilaunkeun. Wah, benten. Nyi Ratu mah tos teu murni. Margi kantos hubungan badan sareng bangsa jin. Perkawis ieu mah pasrahkeun we ka Jajaka anu namina Dirga. Sakedapan mah Nini Purwati ngan saukur kurang kerung bari rutret ka warga anu keur malencrong ka dirina. Kumaha Nini, cek pupuh Kardi siga anu geus teu sabar. Jijieu saha anu ngaranna Dirga, cek Nini Purwati teteupna seukeut kacida. Itu anu namina Dirga mah Nini, cek pupuh Kardi nunjuk ka Jang Dirga anu gajanteng di antara riungan warga. Ret Nini Purwati ka Jang Dirga pohara ngagebegna Nini Purwati mangsa nempo batu ali anu keur dipake dina ramo katuhuna Jang Dirga. Cikan ka dieu jalu, cek Nini Purwati gura-giru nitah Jang Dirga sangkan diuk gigireun dirina di tepas imah. Kalayan ditarampokeun ku warga anu kurang kerung pinuh ku pananya jeung panyangka. Jang Dirga ngalengkah asup ka tepas. Cikan, nyinyi hayang siji kana eta batu ali anu keur dipake ku hijab teh, cek Nini Purwati nalak-nalak ramo katuhuna Jang Dirga anu ditutupan ku leungeun kencana. Ditembongkeun kumaha teu ditembongkeun bisi pajarkeun pedit. Antukna mah Jang Dirga nembongkeun batu alina ka Nini Purwati, tapi henteu ari dilaan tina ramona mah. Aduh, nyuhun pisan Ujang Kasep, nyuhun pisan, nyuhun jalu nyuhun, cek Nini Purwati ujug-ujug ngaguk-guk bari ngarangkul Jang Dirga. Ari anu keur dirangkul nama ngan ukur bengong ditarampokeun ku warga anu keur sarua barengongna. Aya naon ieu teh Nini, cek Jang Dirga. Kituna teh kalayan nelaunan nyurungkeun awak Nini Purwati sangkan ngaleupaskeun rangkulanana, tapi pageuh batan daek ngaleupaskeun. Nini Purwati malah beuking mageuhan rangkulanana bari teu eureun murebutkeun cai mata. Jang Dirga, pupuh Kardi jeung warga ukur bisa pating polohok nempo pamolah Nini Purwati. Kunaon eta Nini teh, oi?
Wah, nini na Jang Dirga. Paling oge eta batu ali Jang Dirga teh. Batu ali anu eta nini anu geus lila leungit oi. Sawareh warga pating kecawis ngumbar panyangka. Sanggeus aya kana sawatara lilana, Nini Purwati rada leler tina ceurikna saot ngalepaskeun rangkulan tina awakna Jang Dirga. Aya naon ieu teh Nini? Ceuk Jang Dirga nalek deui kalayan leuleuy. Engke ku nyi dijelaskeun ka Sep ageur. Ayeuna mah pangnyulungankeun heula incu nyinyi. Iwal hijab anu bisa nyageurkeun Nyi Ratmi. Ceuk Nini Purwati ngomongna semudah reda. Abdi mah teu tiasa Nini, manggawe ku Nini parancahan. Ceuk Jang Dirga kalayan handap asor. Kan sok ujang tulungan, keun we disaksian ku batur oge. Nyinyi oge nyaho, hijab mah embung kacangar ku jalma rea. Capipan ieu mah sifatna oge kapaksa. Lamun teu gancang diculungan, karunya bisi Allah. Ceuk Nini Purwati siga anu geus bisa neuleuman si hatena Jang Dirga. Sakedapan mah Jang Dirga ngan saukur hulang-hulang, tapi sanggeusna terus-terusan diolok ku Nini Purwati jeung ku Pupuh Kardi sarta ku Nuliana. Antukna mah Jang Dirga daekeun pikeun ngubaran Nyi Ratmi. Hapunten atuhnya Nini, abdi bade nyobian satiasa-tiasa kanggo ngalandongan Nyi Ratmi. Ampun paralun, abdi mah teu aya niat alak-alak cumampaka ngaluhuran kanu langkung sepuh. Ceuk Jang Dirga sasadu heula. Nya sok ka Sep ageur, ceuk Nini Purwati siga anu pohara bungahna. Ret Jang Dirga ka Pupuh Kardi anu direret ukur ungguk tanda nyaluyuan. Atara pisan tetep Pupuh Kardi pinuh harepan. Geus kitu mah Jang Dirga ngisediukna nyang harepan Nyi Ratmi. Ari Nini Purwati surti gancang ngised mere tempat ka Jang Dirga. Sajongjongan Jang Dirga neuteup Nyi Ratmi. Ari anu diteteupna mah ngan saukur sura-seuri teu puguh siga jalma anu rada owah. Bismillahirrahmanirrahim. Puh! Ceuk Jang Dirga niup panon Nyi Ratmi. Kulahek rumpuyuk. Awak Nyi Ratmi ngarumpuyuk. Lamun teu katahan ku Pupuh Kardi mah geus pasti nyungkur kana palupuh. Nyai, ceuk Pupuh Kardi semuhari weus-weus ngagebig-gebig awakna Nyi Ratmi. Cenyang Sujang cenyang, keangguran mah sinya ngagoler heula. Ceuk Nini Purwati ngingetan Pupuh Kardi. Pupuh Kardi gancang ngagugu. Nyi Ratmi digolerkeun dina palupuh. Ari warga mah kabeh oge cadelemet nyaksian eta kajadian. Sanggeus aya kana sawatara lilana katembong ramo-ramo leungeun Nyi Ratmi anu lalencop. Gerak saeutik dituturkeun ku matana anu lalaunan mimiti beunta. Nyai, atara pisan kabungah dina paroman Pupuh Kardi. Ret Nyi Ratmi ka Pupuh Kardi bari purungas puringi siga anu keur nahan kanyeri dina sirahna. Ret deui ka Nini Purwati anu keur diuk gigireunana. Ni, sora Nyi Ratmi halon. Nya geulis, ieu nyinyi, ceuk Nini Purwati. Kituna teh ari leungeunna mah bari ngusapan sirah anak kukutna. Kang, ceuk Nyi Ratmi neuteup ka Jang Dirga anu diuk tunjangeun sukuna. Har, genying siga anu geus wawuh, ceuk Nini Purwati semu kerung. Nyi Ratmi ukur imut anu kacida nyarina jauh pisan bedana jeung samemehna. Ari Jang Dirga mah malah tungkul siga anu era. Aya cai kicu, ceuk Nini Purwati ngareret ka Pupuh Kardi. Salah saurang warga hideung ngasongkeun cai minangka bebekelanana cong dibikeun ka Pupuh Kardi. Anu saterusna diasongkeun ka Nini Purwati. Sakedapan mah Nini Purwati meuremkeun panona, bibirna kunyam-kunyem mapatkeun jampe pamakena. Yeuh inyum heula geulis, ceuk Nini Purwati ngasongkeun cai. Sanggeusna rengse di parancahan. Leguk-leguk, cai diinum ku Nyi Ratmi langsung beak siga anu keur hanaang pisan. Sanggeusna nginum cai anu di parancahan ku Nini Purwati,
dadak sakala kaayaan Nyi Ratmi jadi seger tur jag-jag deui. "Kang," ceuk Nyi Ratmi sacengkatna tina ngagolerna teh malah langsung ngarangkul ka Jang Dirga. Ari anu dirangkulna atrapisan siga anu samar polah warga anu nyaraksian ukur maralohok bari rutret jeung pada baturna. "Nini," ceuk Nyi Ratmi pindah ngarangkul ka Nini Purwati canggeusna ngalepaskeun rangkulan ti Jang Dirga. "Ratmi, cah eta teh bapa hijab. Anu salila ieu diceceangan ku hijab teh," ceuk Nini Purwati nunjuk ka Pupuh Kardi sanggeusna leupas tina rangkulan Nyi Ratmi. Wah, nya geulis, ieu Bapak geulis, ieu Bapak. Ceuk Pupuh Kardi leungeunna ranggah. Kituna teh ari cimatana mah geus teu kaampeuh murubut maseuhan pipina. Ari Nyi Ratmi sakedapan mah ngan saukur kurang kerung bari neuteup nalak-nalak Pupuh Kardi. Wah, ieu Bapak geulis, Bapak Pupuh Kardi. Tah ieu buktina. Ceuk Pupuh Kardi musiwel ngodok gelang wanda nanagaan anu saterusna ditembongkeun ka Nyi Ratmi. "Bapak!" Satengah ngagajeleng Nyi Ratmi ngarangkul Pupuh Kardi dibarengan ku bedahna cai mata. Mitra-mitra pemiar YouTube dongeng Mang Guru, lumayan lila warga narempokeun anu keur nyacapkeun kasono dibarengan ku hujan jimata. "Cah ayeuna mah kebagian Nini anu kudu diculungan ku hijab," ceuk Nini Purwati neuteup ka Jang Dirga paneuteub anu pinuh ku harepan. Tulungan perkawis naon Nini?" ceuk Jang Dirga kurang kerung. "Tulungan Nini pikeun ngalepaskeun diri tina Supata anu geus mangratus-ratus taun lilanya," ceuk Nini Purwati satangah dodongkoan miharep pitulung Jang Dirga. Ari Jang Dirga mah malah ngahuleng teu ngarti kana maksudna kekecapan Nini Purwati. Sanggeusna ngarenghap heula anu lumayan jerona ngandarekdak weh Nini Purwati ngajelaskeun maksud caritaanana ku jalan nyaritakeun sajarah hirupna anu ngabalukarkeun dirina keuna ku kecap Supata tinu jadi salakina anu baheula jadi raja jin di sagara anu tempatna paeunteng-eunteng jeung eta leuweung. "Cah kitu lalakonnya mah, jadi sabenerna mah eta batu ali anu keur dipake ku hijab teh nya maca Nini teh. Hiji-hijinya cara pikeun Nini sangkan leupas tina Supata," ceuk Nini Purwati nyaritana semu dareuda. Subhanallah. Oh, karunya teuing nya oy. Gusti, nepi ka kitu nya. Warga pating kecewis jeung pada baturna milu mangkarunyakeun kana nanasiban anu kudu karandapan ku Nini Purwati. Teras ayeuna abdi kedah kumaha atuh Nini?" ceuk Jang Dirga teteupna ieuh neuteub sabelah panon Nini Purwati anu ngaluarkeun cimata lir taya saatna. "Caranya mah tanyakeun we ka diri sajati hijab. Nini yakin pasti hijab oge ngarti." Jang Dirga rada kurang kerung deui tang pikiranna mantang mikiran kekecapan Nini Purwati. Tekung silila Jang Dirga unggut-unggutan reup matana dipeureumkeun lahir batin dipasrahkeun kanu kawasa diri eueuh enteng Sang Hyang Wenang ngawujud wening ngagencang tur caang padang. Bismillahirrahmanirrahim. Biar dadak sakala batu ali anu dina ramona Jang Dirga ngagebur ngaluarkeun cahaya beureum anu pohara ngempurna. Celang batu ali anu dina ramona Jang Dirga ngaceleng tina watangna. Wer muteran lalangit tepas aya kana 7 puteranana. Biar batu ali ngaluarkeun deui cahaya anu leuwih caang batan samemehna. Pas cahaya beureum ilang bareng jeung robahna wujud batu ali anu jadi mata anu gular giler kakalayangan kabeh anu narempo marolohok teu ngiceup-ngiceup. "Geura balik ka dieu ka junjungan sia," ceuk Nini Purwati nyelengkeung sarta tanggah. Wuseot mata anu ngalayang nyirorot sarta asup kana kongkolak mata Nini Purwati anu kences.
Reup Nini Purwati peureum sakedapan nyah beunta deui matana jadi walagri deui siga bihari. Hatur nyuhun Gusti, hatur nyuhun. Ceuk Nini Purwati ngaguk-guk bari sumujud. Jang Dirga pupuhu Kardi jeung kabeh anu nyaraksian barengong nempo Nini Purwati. Hatur nyuhun pisan Kasep, hijab geus ngalepaskeun nyinyi tina Supata. Ceuk Nini Purwati didongko-dongko nunuhunan ka Jang Dirga. Ari Jang Dirga mah ngan saukur unggek kalayan rengkuh. Nyai sing nyaah ka bapa hijab, dijoakeun ku nyinyi sing manggih bagja. Jang Kardi lamun bisa jeung lamun jaraekeun kawinkeun Nyi Ratmi ka Jang Dirga. Ya Allah, wengi ieu abdi kalintang bingahnya. Hatur nyuhun kana sagala nikmat anu parantos dipaparinkeun ka diri abdi. Ya Allah, mugi kersa nyampi diri abdi. Abdi sono ya Allah, abdi sono. Atra pisan gurat kabungah dina paroma Nini Purwati. Reup Nini Purwati meureumkeun panona kudopruk awakna ngarumpuyuk. Nini! Ceuk Nyi Ratmi nyegruk ngarangkul sarta ngagalentoran Nini Purwati anu geus 11 taun jadi geganti kolotna nembleuhkeun kadeudeuh jeung kanyaahna ka dirina. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Meh barang kabeh ngucap kalimah panganteur pikeun jalma anu tilar dunya. Apunten abdi teu acan sempet nganuhunkeun acan Nini. Ceuk pupuhu Kardi cumalimba bari ngusapan layon Nini Purwati. Nyi Ratmi lumayan lila nyeng ceurikan layon Nini Purwati. Kabeh anu aya di dinya oge jadi kabawakeun inghak-inghakan. Nini, mugi salamet dugi ka Gusti. Ceuk Nyi Ratmi cicimekeun bari ngusap banget Nini Purwati. Biar cahaya beureum ngempur tina layon Nini Purwati. Sararea pating rarenjag pohara reuwasna. Can ilang kareuwas anu samemehna. Biar cahaya bodas ngempur ngaganti cahaya beureum anu ngeles teuing ka mana. Pas cahaya bodas ilang bareng jeung robahna wujud Nini Purwati anu ngajanggelek jadi layon saurang awewe anu pohara geulisna kalayan make dangdanan saurang ratu. Dina kahayaan kitu ujug-ujug gelebug. Angin ngagelebug pohara tarikna. Warga rungah ringeuh siga anu kasieun. Nuhun Dirga, kaula moal mapohokeun kana jasa-jasa anjeun. Kadenge ku sararea aya sora anu tanpa jirimna. Las layon Nini Purwati leungit tanpa lebih ilang tanpa karana bareng jeung gelebugna angin anu ngajauhan eta tempat. Kabeh warga anu nyaksian ukur bisa pating polohok meh teu percaya kana kajadian-kajadian anu araheng anu katempo ku matana sorangan. Mitra-mitra pemiar YouTube dongeng Mang Guru saminggu ti harita bibir urang lembur masih keneh baseuh nyaritakeun Jang Dirga kakula warga jeung kabalad-baladna. Jang Dirga saurang jajaka anu geus gede pisan jasana ka balarea. Pangpangna pisan mah ka kulawargana pupuhu Kardi. Jang Dirga anu gede pisan jasana ka Nini Purwati nepi ka bisa leupas tina tunggara anu geus mangratus-ratus taun lilana alatankeuna ku Supata. Yeh, tamatnya hei, saur Kang Heri, bilih aya anu kasabit nami kasebat tempat sareng kajantenan. Hapunten pisan ieu mah mung sakadar carita rekaan. Oge ti Mang Guru anu mangdongengkeun ieu carios nyuhungkeun dihapunten tina kakirangan sareng kalepatanana. Insyaallah urang tepang deui dina judul dongeng anu sanes. Sakitu anu kapihatur ditutup wae billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah per mios.